Meulah tubuhan. Bray, urang rek ngobrol ka maneh euy. Urang teh pepelakan heuh, geus sataun tapi anjir teu akaran teu buahan kunaon nya Bray nya. Tuh datang terlengan eta ngomong teu make titik, teu make koma, teu make spasi. Ye, maneh lamun pepelakan hayang buahan jeung akaran mah dibere pupuk, dibere gemuk, kakarek. Aya buahan aya akaran, teu sok kararane. Geus Bray urang teh geus digemuk, geus dipupuk, da kadon parae geura. Matak bingung pepelakan nu ayeuna mah. Li tuh, nah aneh ya. Terus kumaha dibere naon ayeuna tuh? Nya anggar wen atuh seperti biasa Bray sok diparab urang mah. Malah mengebaradagan jiba aranakan. Heran urang. Nah, baradag jeung anakan. Sebenarnya saya teh melak naon atuh Ji? Melak lauk Bray. Ah, anjing sia mah. Karena lauk mah teu moal buahan jeung akaran, saya teh beungeut sia akaran teh jeung boolan. Ah, salah anjing.